Nyieun uli alias gemblong jeung lalau ngopi. Nah jadi caritanya budak ieu hayang ka uli tadak ulah poho beas ketan dikeuman heula sapeuting memeh diisikan laju bedak geus diisikan matah disepankeun. Atuh heudak uli mah jeung sapopoe asup jeung ruah rieuh okeh bae jang ngeunah ieu cik aing mah komo sok dibeuleum teh tah deuleu seuneu ruhay meuleum uli atuh pan ku cocok. Lanjut dak di dieu marud kalapana heula jas supaya pelem make kalapa mah tuh dak ulah poho diuyahan biar ada rasa kalapana. Ketana geus timus dak ulah poho digigihan ngeun digigihanna ulah make cai tadak digurah gareh bae jeung kalapa nu tadi teh ulah poho disepankeun deui jaatah keneh. Babari pokona mah nya pangbabarian ieu nguli atuh heuh nu penting mah boga ketana jeung seuneuna tuh dak deuleu ngaguruh jeung ngeunaheun ieu mah kana haut tah geus asak deui beh tinggal ditutuan terus ditutuan dak sampe empuk sampe bener-bener alus deuleu dak atuh heuh ditutuan lagi kuduaan tah geus alus mah ulah poho dak tuh digulung-gulung yeuh ku si ieu digulung-gulung heula supaya babari dak atuh ulah poho dak geus digulung-gulung ge ieu nyah dipotongan tah saeutik-saeutik laju mah engkena ngeunaheun tinggal motongan beh mun hayang ngagoreng ulah dak ulah digoreng sagede gulundungan kieu jam bisi teu moncor dina sungut nah aing melena naon tah diempe-empe cenah supaya tiis atuh geus kieu mah engkeun dak nya cenah teu asju tinggal ngagoreng ke.